dicanak urang ceneluk tah dina hanapeun sanggar teh ya. Teras dijawab. Nya eta mah moal dibejakeun jawabna malah. Tutup kunaon ku seureuh tilu lamar. Geus ditutup ku seureuh tilu lamar, ibeungkeut ku disebatakan teh teh bola kasur. Nah. Diberitan. Terus nganggo tek-tek dua. Ai tek-tek samarana supaheun. Kumaha sapuratina supaheun. Tutupan dulu ku bako. Tidinya kumaha saterasna deui. Tah ayeuna diganti cek kolot baheula simbol. Engke cenah bakal diganti leungit pare gedengan raneuyan. Bakal diganti ku pare murag pan buktos ayeuna kumaha. Tah engke timbulna naon? Awewe cenah kolot budak gede leutik bakal ditiung kabeh nyatana aya bener. Henteu. Tah kolot mah disimbol-simbol teh kitu. Ternyata geus bukti, geus bisa yakin. Mantap ulah nyaritakeun kana kecap-kecap kolot baheula sabab urang teh aya nini, aya irung jeung bapa, aya nini jeung aki, aya uyut. Kadituna teh nyata disebut aya udeg-udeg kait sibur jangawareng seet 7 turunan. Tangke bakal ka udag eta nu 7. Naon margina? Tah tidinya aya deui. Dugika ngagedeng parege anu 5 eunang. Sagedeng ditabahan ku ibuna teh. Tah ngadamel deui sagedeng deui. Nyaeta ku pamipitan anu tadi ini disesakeun dina bukuna. Disebatna ramana. Teras digedeng. Kumaha nyimpenna? Tah ieu mah kahoyongna kitu kamari ge. Dientepkeun ngan kade tibalik baheula mah lamun tibalik eta panggedengna sok kabadi cenah da geus kalama kuring oge. Teras cenah ngagedeng anu 5 2 gedeng, teras nu 4 2 gedeng. Pan salat ge aya 4 rakaat. Nu 5 pan salat ge anu 5 waktu teh poe sapenting yang 5 waktu. Tambahan deui kunaon? Ku sagedeng teh nu 3 eunang. Tuh kadinya budakeunna. 3 5 eunang. Kamana atuh ngagedeng disebutna capit urang dicagar. Saatosna eta ditumpukeunna disebat tanggal tutupan ku sagedeng. Tu Allah keneh tunggal eta nu gaduh nama sagala rupi ge. Urang mah ukur derema nguluikeun tina sejarah-sejarah kolot. Tapi nah ayeuna ku urang dileungitkeun pamali. Tos ditayakeun pamali. Sabab kolot baheula mah kieu. Boga budak awe, budak lalaki lamun geuning cak dewasa wayahna reup magrib teu meunang ulun. Pamali cenah. Pan ayeuna kumaha api-api ka masjid. Di masjid leos katampian ngadu beuteung. Sok salah kolot teu eta baheula. Lamun urang rek api rek taliti. Karena hal segala rupa kecap-kecap kolot baheula. Kaina ditambahan di tidinya. Cek kolot barulah wayahna salasa Jumaah kudu bebersih. Dianggir mani ngarujak ka goah warna 7, ai warna teh rupa. Tuh. Ngan maneh wayahna penting jam 12 kudu kudang. Naon urang teh beureum kudu ngawirid ngadoa menta naon sagala rupa Gusti Allah. Kudu demit cing ya kecap-kecap akidang bener salah. Lamun sana angket cawat kudu kan tah ayeuna warna teh 7. Kusabab ayeuna Gusti Allah teh kangjengna non nyiptakeun kangjeng Nabi. Tadi kangjeng Nabi Adam ka kangjeng Nabi Isis, urang mah ti kangjeng Nabi Isis ka urang tina nur cahaya nu 4. Sadayana we tos nganuang zat bumi. Ayeuna warna teh rupa. Tah tadina warna tah mata ku kolot disimpulkeun teh cek ati oge. Naon? Cing pang neguhkeun aya poe Ahad, Sabtu, ti Ahad nepi ka Sabtu. Pan 7 dinten. Cing pang neguhkeun sahadi dia. Nu apal we dina poe Ahad, kangjeng Nabi naon? Nu bogana. Sok. Pan panggeulana. Atuh jawab di ku aki top. Bejakeun tah. Ahad kangjeng Nabi Adam. Senin kangjeng Nabi Muhammad. Salasa kangjeng Nabi Ibrahim. Kemis kangjeng Nabi Idris.
Jumaah Kangjeng Nabi Musa. Sabtu Kangjeng Nabi Isis. Bilih aki ieu sabab aki aya di canak. Masalah tina